alasan termungkin Asep oleh ku aing Ese bohong rumah sante bisa bohong Asep oleh ku aing Ayeuna Asep jaga anu kabadil ku jang dawokan kapan aku kinasihan lieur ku aing kabadil ku jang dawokan kapan aku kinasihan lieur ku aing sama rasa samar pola teu bisa dipangpalerkeun teu bisa dibebenjorkeun nu aya dina lamunan beurang penting ukur aing Nuasa tak bisa mungkin Asep goyah-goyahkan ku aing Nuasa tak bisa bohong Asep penegenekan ku aing Nuasa tak bisa bohong Nuaya di dalam mudah berang penting ukur aing Rumah sante bisa mungkin Asep oleh ku aing Ese bohong rumah sante bisa bohong Asep naku aing Ayeuna Asep jika anu kabadil ku jang dawokan kapan aku kinasihan lieur ku aing kabadil ku jang dawokan kapan aku kinasihan keloku aing sama rasa samar pola teu bisa dipangpalerkeun teu bisa dibebenjorkeun nu aya dina lamunan beurang penting ukur aing romasa teu bisa mungkin sepoya-poyakan ku aing romasa teu bisa bohong sepenegenekan ku bisa mungkir jeung bohong nu aya di dalam lamunan beurang penting ukur aing Kang Teteh raoseun pisan tangtosnya. Ieu teh pamilaguna tiasa lagu Inggris Indonesia teh sih? Wios teh. Biasa, wios. Wios. Teu haram da Teteh. Oh. Teu haram. Nah, terus di penasaran ieu katinggal lintas generasi generasi. Katinggal kagiatan sadi dinten. Mohon. Teteh sareng reng-rengan. Nah, Teteh kagiatan sadi dinten naon? Ngeutan ti abdi heula nya. Mangga. Mohon kagiatan sadi dinten simkuring masih keneh sakolanya di paguron luhur. Oh, geuningan. Enten masih keneh kuliah sapertos Mohon, kitu. Nya sibuk diajar weh kitu nya pami nayaga mah aya anu damel, aya anu masih keneh kuliah aya oge nu masih keneh kuliah gitu. Sapertos kitu. Oh gitu, mohon. Nah, biasanya kan pami grup atau napi komunitas bujeng-bujeng gitu gitulah sarang besti-besti we kan sok sesahnya sibuk ku aktivitas kegiatan masing-masing. Nah biasanya kangge kempel tangtus kan aya momen latihan. Eta kumaha cara ngaturna teh? Kumaha Kang? Haharewasan wae pami nuju sibuk kitunya nuju repot nya kadang mada tangtos nawet sok tetiasa kitu nya teh nya kanggo nyempetkeun waktos kanggo ngempel teh nanging nya eta teh upami aya job pami aya naon nya panggilan lah sapertos kitu kadang nya pami hoyong nuju gegembrongan biasa nya hayu urang kempel sapertos kitu nanging nya eta teh ya pami misalna dihajakeun pisan kitu hoyong ieu rada sesah teh kumargi nya kawatesanan ku waktos anu sibuk teh mohon kegiatan masing-masing teh ya. Nah, mohon. Terus kanggo tetehnya Lira. Nah,
mika resep karinding gitulah. Nah kan kieu alat musik teh kan seueur. Mohon. Nu tiasa mirig teh gitu pengiring teh kan tiasa rupi-rupi. Mohon. Aya band nah henteu janten vokalis band wae gitu. Atanapi nah henteu jadi penyanyi dangdut kan benten-benten misalnya Mohon. mangga ieu kan ya. Itu maksudnya kan ya benten-benten gitu. Nah, ieu naha gitu. Cukang lantaran teh kumaha gitu teh. Cukang lantaran. Mohon mangga. Marginya kumaha resep gitunya kana ngahaleang nanging nahabet milih musik karinding Karinding. gitunya. Eta teh sapertos tadi di segmen Sabar Abdi Parantos nyarios margi waditra alat musik karinding teh nya eta teh rancage sagala tiasa bade dilebetan wanda naon wae oge boh pop Sunda, pop Indo, bade dangdut wae oge tiasa sapertos kitu metal tiasa. Matak nu mawi gitu. Tah eta janten kumaha nya abdi teh kairut gitu kanggo lebet ka dunya iya karinding gitu perkarindingan sapertos gitu. Terus abdi hoyong naros ka akang anu nganggo kaca soca. Ka tawis nanti dia rada ngalamun kunaon kan. Duka pedah seueur emutan. Pamirsa saudara seueur emutan. Henteu kieu Kang, aduh hapunten. Kieu bade tumaros teh ngeunaan karindingna. Alatna gitu. Kawitna eta teh kenging ti mana gitu da abdi wae ge sok sanes memang urang Sumedang gitu. Teu terang karinding teh gitu. Terus bujung-bujung ada mau ngamainkeun anu gitu tiasa gitu. Nah, ti mana gitu kawitna? Dopi karinding mah kawita mah sim kuring sabaraha kanca ge teu uningat di mana gitu. Mohon. Mung kaleresan upami di wewengkon Sumedang panginten khusus di Sumedang Barat pentennya sebatkeuna Sumedang Barat kaleresan aya di Kecamatan Cimanggung rupina didinya aya kasepuhan anu kaleresan dugi kadanget ayeuna ge panginten masih kene aktif ngadamel karinding sanes karinding wae pentennya khusus panginten alat-alat musik anu bahanna tina awi. Oh, pengrajin panginten. Pengrajin mohon tah. Panginten karinding Jatinangor, komunitas karinding Jatinangor anu tos bade sabaraha taun ayeuna teh tetep panginten teu hilap kana purwadaksina panginten tehnya teu hilap kana purwadaksina kumargi awal mulana uninga sareng terang karinding teh panginten kaleresan ti sesepuh anu aya di leresan Parakan Muncang Kecamatan Cimanggung. Aya panginten dirinya sesepuh karinding tiasa disebatkeun tos maestro lah nya maestro dugikeun ka internasional pangintennya. Tah kaleresan aya Abah Olot sareng Mang Dedi pangintennya anu dugi kadanget ayeuna masih aktif produktif ngadamelan alat-alat musik anu bahanna tinu awi nya khususna panginten karinding. Tah komunitas Jatinangor oge panginten teu tiasa leupas panginten di wewengkon Kecamatan Cimanggung teh ketika reng-rengan sadayana peryogi panginten khususna kangge alat-alat nya pasti panginten reng-rengan teh nya ka mana deui panginten meser berarti ngagaleun. Meser ngagaleun. Ya alhamdulillah ku abdi dipangmeserkeun mah gitu. Ngan artos sama arudunan gitu. Abdi mah mangmeserkeun hungkul uang gitu. kas biasa namanya nganggo uang kas. Oh gitu. Tak gitu, Tapi kantos teu ngadamel. Salaresna mah ngadamel. ngadamel tariasa, tariasa sadayana ge mangga sok ayeuna awina hadirkeun ka dieu. Gitu nya. Sareng alatna insyaallah. Nya insyaallah gitu. Tariasa mung. Kanggo awina ditangtoskeun atau napi henteu? Tiasa awi naon wae? Awina teh ditangtoskeun awi garing teh. Awi garing. Mohon. Tapi jenis awina kan aya awi tali, awi gombong eta kumaha? Nya salah sawiasna awi gombong khusus pangintennya awi gombong, awi betung, teras
awi nu kengeng nuar lah anu intina mah nu pang-pang lama paintanya. Margi upami awi ngomong ya pemita can dituar mah tiasa didamelkeun. Kumaha nya ngamainkeunna oge susah. Aduh aya Itu panginten. Mohon hatur nuhun. Nah, tah kitu gini Akang Teteh. Kumaha upami lajeng wae ka lagu anu salajengna? Margi tangtos Akang Teteh anu di Bumina Sewang-Sewangan di mana we ayana ngantos gitu. Mangga Akang Teteh wilujeng nyakseni.